Pasal martelakeun head sareng nipas. Ari kadar head anu pang saeutikna kadar sapoe sapeuting kaluarna. Ari golibna genep atawa 7 najan kaluarna getih henteu puguh. 15 dinten jaman pangseueurna najan sajam unggal dinten kaluarna. Suci antara dua head saeutikna 15 dinten sinareng wengina. Ari 23 atanapi 24 golibna di istri. Ari seueurna suci teu dianggeran sok aya istri saumur teu kotoran. Lamun datang hadas bada manjing waktu anu mahi keur salat nu boga waktu. Halna tacan salat dina waktu eta maka wajib qada salat nu harita. Lamun leungit maneh maka wajib mandi najan tacan nepi kana golib suci. Lamun waktu aya keneh terus salat, mun teu aya terus qada kadelepat. Najan eta waktu salat ngan sakadar jaman takbiratul ihram teu titalar. Sarta wajib qada anu samemehna salat waktu anu meunang di jamana. Kaya suci waktu isya sareng asar maka wajib qada magrib sareng lohor. Ari salian-salian ti eta kaya suci waktu subuh qada subuh bae. Ari saeutikna kadar jaman nipas eta sageuretan getih henteu teras. Ari galib nipas 40 dinten pangseueurna jaman 60 dinten.